qalbi al-qalbi. Sampai karena pertama kewajiban manusia di dunia teh kudu ngahirulkeun hate, kudu heula ilmu keur ngahirulkeun hate bikin akhirat. Kewajiban pertama yang ilmu tersebut min ahli tauhid. Di mana? Di dunia, di dunia. Carilah ahli tauhid di alam dunia. Qobla tauhid waktu sadratan maut. Itu wayahna walaupun minum urang geus rempo wayahna bisi kabur maut anu tauhid lah. Oh, dajak-jak kene pemajikan abdi mah kumaha misukan maut. Hati-hati lamun teu acan tauhid rugi mautna. Nah, kan rugi. Hati-hati. Segala sesuatu kudu dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rek dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu aya silsilah. Gaya silsilah. Naon silsilah teh rantai. Silsilah teh rantai. Ari rantai lamun motor pegat maju mah. Nah, jadi kapan nih? Jadi silsilah teh rantai kudu aya sambunganna lamun hayang nepi motor moal nepi ka suya ya lah rantean. Da pegat rantai naik. Tak urang lamun silsilah pegat moal maju ka Gusti Allah. Da selip di mana di Rasul sanes? Selip na dihanap. Gedai kaum jeung mursyid. Mata dina katerangan saja orang kena mursyid saja tak kalah saya kitab dosa ka Allah jeung ka Rasul namun tebita summa biasa. Oh, betul. Nek kitab yang keluar teh. Karunya beudeuh. Sok kiai mana sok? Asal terus. Lainnya kita beudeuh dinaan. Dapat kiai kasih koriko saya nanti. Insyaallah 80% kiai masuk koriko. Insyaallah. Ketua MUI jangan masuk koriko. Kodriah kan? Sabar ya barang yang di Cimanggu. Besar gede kan? Masuk koriko. Jangan orang masuk koriko. Kodriah. Loh, ajangan mana? Ajangan ini masuk koriko. Di jadinya. Kiai